Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ayeuna teh nyaeta ngeunaan sajak. Sajak dina sastra Sunda mangrupa bagian tina puisi. Puisi teh lamun dijujut kasang tukangna latar belakangna mangrupa salah sahiji genre, mangrupa salah sahiji wangun tina sastra. Tah, ari nu ngabedakeun puisi jeung prosa, lamun puisi mah wangunna teh bisa tiasa ditingali. Puisi tinggali di dia puisi dina sastra Sunda nyaeta karangan anu rakitan biasa nama pinuh ku wirahma, kauger ku wangun jeung diksi lain dina ungkar kalimah cara dina basa sapopoe atawa cara wangun prosa. Eta puisi mah. Jadi dina puisi mah aya aturan-aturan, aya patokan-patokan anu kudu dicumponan saperti dina puisi heubeul contohna nyata sisindiran. Lamun rek nulis sisindiran tangtuna hidup kudu turut kana aturan nyata aya cangkang, aya eusi, polana A B A B, jumlah padalisan atawa jajaranna nyata 4, 2 cangkang 2 eusi. Tah puisi mah kitu aya aturan, aya teu bebas gitu. Lamun prosa mah bahasa sapopoe, cara lamun hidap maca carita pondok, maca novel, tangtu bakal beda jeung maca sajak, maca sisindiran. Leuwih bebas prosa mah, alatan bahasana bahasa sapopoe. Ari sajak teh tiasa ditingali ku hidap dina buku paket. Sajak teh ieu sagedap. Tah sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun ugeran tadi teh puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada saperti dina pupu atawa sisindiran. Jadi sajak mah relatif leuwih bebas. Lamun dina sisindiran pan aya aturan kudu aya 4 jajar gitunya, 4 padalisan, 2 jajar cangkang 2 jajar eusi. Dina pupu oge kitu pan aya aturan guru lagu, guru wilangan kudu sabaraha padalisan dina sapadana teh. Sedengkeun ari sajak mah relatif leuwih bebas. Tapi najan bebas, teu bebas kawas nulis prosa, teu bebas kawas nulis carpon atau novel. Tangtu aya aturan anu kudu diturut lamun hidap rek nulis sajak. Ari sajak teh sajak mangrupa ungkara teh ungkapan rasa, pikiran jeung gagasan. Rasa, pikiran jeung gagasan hartina sumberna tina pamikiran si penulis sajakna. Naon nu ditulisna teh nyaeta pasoalan atawa tema. Pasoalan atawa tema nu aya dina pikiranna teh dijadikeun hiji imajinasi, dikedalkeun, dikotret, ditulis dina wangun sajak. Rasa, pikiran, gagasan anu ngandung pasoalan teh eta ditulisna teh dina rakitan basa. Rakitan basa eta. Rakitan basa teh nyaeta kalimah-kalimah, kecap-kecap anu disusun sangkan
mibanda harti sangkan indah endah karasana sabaraha dibacana. Bedana sajak jeung carpon atau novel ari sajak mah lolobana wangunna teh konotatif. Ya, konotatif teh ngagunakeun harti injeman bukan arti sebenarnya ya. Contohna aya kalimah kieu Pak Sandi ayeuna geus diuk dina kursi DPR. Geus diuk dina kursi DPR. Keca kalimah geus diuk dina kursi DPR eta tangtuna lain diuk dina kursi anu sabenerna, tapi anjeunna teh Pak satadi teh Sandi teh geus boga jabatan atau geus jadi anggota DPR. Tah diuk didinya disebut makna konotatif lantaran lain ngagunakeun harti nu sabenerna eta mah harti injeman. Harti injeman disebutna lantaran lain diuk secara fisik, lain diuk bener-bener diuk tapi eta mah nyicingan hiji jabatan atawa jadi anggota DPR. Tah kitu disebut konotatif. Nu saterusna diksi. Nu ngabedakeun sajak jeung carpon teh nyata diksina. Lamun sajak mah diksina diksi pilihan, diksi teh pilihan kecapan, pilihan kata. Kekecapan teh kata kadatan teh kekecapannya estuning pilihan gitu. Pilihan di dia singkat padat, henteu panjang lebar, henteu winangun paragraf, henteu winangun kalimah anu ngajentrekeun secara deskriptif, henteu, tapi leuwih singkat tapi padat, mundal. Contoh lamun nyaritakeun namanya hiji kaendahan alam, lamun dina sajak beda jeung dina carpon. Lamun dina carpon meureun bisa wae kieu Gunung Galunggung harita kuring indit ka Gunung Galunggung, terus lempang ti Singaparna ngahajar lempang sabab hayang ngarasakeun kumaha capekna, kumaha rasana. Sabada nepi di Gunung Galunggung estuning pemandangan teh endah pisan kacirina teh. Eta pan lain puisi, lain sajak, eta mah prosa atau carpon. Lamun sajak mah moal kitu pan singkat gitu, padat kalimahna moal kitu. Misalna wae Galunggung estuning endah, Galunggung estuning asri atau naon saja. Nu penting singkat gitu kalimahna teh, teu kawas dina carpon. Salajengna ai sajak teh tangtu miboga unsur-unsur, aya unsur lahir, aya unsur batin. Ku hiji unsur lahir sajak aya tipografi, diksi, imaji, gaya basa jeung purwakanti. Kahiji tipografi. Ari tipografi teh biasa ditinggal kuit oge dina buku paket. Didinya aya seumpurna sami tipografi atau wangun sajak. Maksudna di dieu aya keterangan sajak teh ditulisna beda-beda upamana wae aya nu sapada, dua pada jeung saterusna. Tina sabadana oge teu matok jika dina sisindiran atau pupuh, bebas kumaha panjajakna. Jadi tadi geus di tepikeun yen sajak mah teu aya aturan,
kudu sabara jajar, kudu sabara pada lisan, engangna suku katana kudu sabara engang teu aya, relatif leuwih bebas. Eta tipografi. Nu kadua diksi. Pilihan kecap. Sajak nu alus teh gumantung kana kecap-kecap nu dipake ku panyajakna tah. Nah sajak mah cenah sok kapanggih aya kecap-kecap nu geus langka digunakeun cara disebutna arkaik. Di dieu contohna kecap asih diganti ku kecap duriat atawa sedih diganti ku tunggara. Tangtu hidup leuwih apal kana sedih tibatan tunggara, tapi dina sajak mah leuwih mindeng digunakeun teh tunggara sabab kagolongkeun kana arkaik kecap-kecap nu geus langka digunakeun. Tah na dina sajak mah mindeng aya arkaik teh kecap nu geus langka digunakeun ditulis dina sajak. Katilu nyaeta citraan atau imaji, pangaruh kecap kanu maca sajak. Tah citraan teh aya anu suara, aya atawa auditif, aya anu panempo visual jeung citraan taktil, citraan pangragap nu karasa. Jadi anu kadenge, anu katempo, nu karasa. Contoh manehna neuteub bulan, manehna neuteub bentang, eta citraanna tangtu citraan visual sabab kaciri kagambarkeun ku urang hiji jelema anu keur nutup atau keur nempo bulan jeung bentang. Contoh sajen sorana halimpu pisan, tangtu eta nu digunakeun citraan suara atawa auditif sabab urang nu maca sacara teu langsung ngagunakeun indra suara kadenge ku urang gitu, sorana nu digambarkeun nu ditulis dina eta sajak eta citraan. Jadi aya tilu citraan, suara auditif anu kadenge, kadua panempo visual jeung citraan pangragap nu karasa. Salajengna gaya basa. Gaya basa ieu semester hiji kungsi dibahas, kungsi dipedar nyaeta hiji kalimah basa anu bisa nimbulkeun efek anu bakal beda karasana sabara dibaca sabara dirubah jadi gaya basa. Aya gaya basa mijalma, ngasor, kadalon, jeung rarahulan jeung sajabana jeung saterusna. Contoh kieu mijalma contohna kieu. Bulan nyaksian nalika kuring keur nangtung. Bulan milu nyaksian nalika kuring keur nangtung. Bulan di dinya disapertikeun jalma. Tah kitu disebut gaya basa mijalma. Contoh saja rarahulan. Rarahulan teh hiji gaya basa anu digede-gedekeun. Caritaana seukeut pisan, matak ngancurkeun hate kuring. Eta pan gaya basa anu dileuwih-leuwihkeun berlebihan disebutna gaya basa rarahulan. Salajengna purwakanti. Ari purwakanti teh padeuketna sora kecap dina kalimah. Contoh biasana aya dina sisindiran. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogo direbut batur. Tungtungna pan hampir sarimba gitu. Dina rakit bakatul, panyakit batur. Eta disebut purwakanti. Contoh sejen purwakanti basa ieu tah. Tingali di dieu hejo pagunungan paul lautan taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan paul lautan taya katentreman ngan ancaman. Katingali ku hedap jajaran kadua jeung kaopat katugenahan jeung ancaman. Tungtungna sami-sami an. Tah nu kitu disebut purwakanti. Salajengna adegan batin moal dipedar leuwih jauh sabab eta butuh waktu nu rada panjang. Ayeuna urang ngalajengkeun heula kana
bahasan salajengna nyata wanda sajak, wanda teh rupa sajak aya dua nyata sajak epik jeung sajak lirik. Ai sajak epik mah sajak anu sifatna teh ngalalakon, ngadadarkeun, nyaritakeun, bercerita ya, bercerita ngalalakon ari sajak epik mah. Kulantaran kitu sajak epik sok leuwih panjang lantaran nya bercerita teh tadi. Ari sajak lirik mah teu ngalalakon ngan saukur ngagambarkeun gitu. Tangtu bakal leuwih pondok, sabagian aya nu panjang tangtuna. Nganu jelas ari sajak epik mah bercerita, ngalalakon, nyaritakeun hiji kajadian. Ari sajak lirik mah teu nya, asalku ngagambarkeun. Salajengna tadi geus disabit-sabit yen dina sajak sok aya kecap-kecap anu konotatif atau kiasan ya. Harti injeuman. Ari harti konotatif teh harti anu teu langsung nuduhkeun barang nu dimaksudna tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Contoh di dieu. Tah tingali dieu beda. Polisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputanana. Mang Usman keur mancing lauk di balong. Mancing nu kahiji jeung mancing nu kadua beda hartina kan. Anu kahiji mah konotatif, lain harti sebenarnya. Nu kadua mah Mang Usman keur mancing lauk di balong, bener-bener keur mancing, keur nguseup si Mang Usman teh. Ari nu kahiji mah, nu A mah polisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputanana. Tantuna lain nguseup, tapi mancing. Mancing di dinya disebut makna konotatif. Ya, lain harti sebenarnya atawa kiasan. Salajengna aya oge aya dina sajak teh disebut parafrase. Ari parafrase teh atau parafrasa ngarubah wangun karangan atawa nyaritakeun deui eusi karangan kana wangun sejen. Ya. Jadi lamun aya hiji sajak ku hidep dirobah dicaritakeun deui ku basa hidep sorangan eta disebutna parafrase. Aya dua cara, dua teknik dina parafrase. Kahiji parafrase kauger. Nyaeta ngarobah sajak kana basa lancaran ku cara nambahan atawa nyelapkeun kekecapan nepi ka sajak teh kaharti eusi atawa maksudna. Contoh tingali sajak nu kahiji, sajak nu di luhur, Bandung. Mun seug nataan jalan eta sajak aslina. Nu dihandap bangun parafraseuna. Ditambahan ku hidep disalapkeun kecap-kecap pikeun leuwih kaharti, sangkan leuwih kaharti. Kalimah aslina mun seug nataan jalan, kalimah parafraseuna mun seug urang rek nataan jalan di Bandung. Tah urang rek jeung di Bandung eta teu aya dina sajakna. Eta mah ditambahan diselapkeun sangkan mikaharti eta sajak. Nu kitu disebut parafrase kauger, jadi nyelapkeun atawa nambahan kecap dina sajak aslina. Anu salajengna nu kadua parafrase bebas. Nyata ngarubah sajak kana basa lancaran make kekecapan sorangan. Tadi teh hidep nyaritakeun sajak, nuliskeun deui isi sajak ku basa hidep sorangan. Contoh dihandap sajak Bandung karya Edi Iskandar teh eusina nyaritakeun ngeunaan kaayaan daya Bandung zaman ayeuna jeung sajabana jeung kadituna. Tah eta disebut parafrase bebas. Jadi aya dua parafrase. Oh ya, parafrase teh nyaeta ngarubah wangun hiji karya di dieu sajak meureun jadi karya sejen. Di dieu mah dina materi ieu mah ngarubah wangun sajak, wangun ugeran jadi wangun prosa, jadi wangun lancaran. Ya, aya dua tadi nyaeta carana parafrase kauger jeung parafrase bebas. Ya. Sakitu panginten materi sajak di kelas 11 di kelas 10 pami aya anu teu kahartos tiasa ditaroskeun ka Bapak, tiasa langkung WA tanapi ngalangkungan classroom.
Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.